Ih, dikasih wafer sama Abah. Ih, Abah baik banget sih. Dus, ini biye. Kita buah majikan dek kieu ya. Benah ke sorangan. Biye. Apa Cacan? Abah, Dikasih wafer iya. sama Wadoi. Iya. Wadoi baik banget ya. Iya. Ih, Wadoi. Emang Cacan habis main dari Wadoi? Iya. Pinter Wadoi. Ih, Bapak mau atuh. Pak, Cicen ketemu Cah Ayu loh, cantik banget. Astagfirullah, menibar ala kieu mate menilila ka warung teh. Ih, kesel. Aduh, aya Neng Mel. Sambarkeun ah. Neng Mel. Ucup, mending geus keren ke mana? Ulin atuh Neng, panjang geus beres lebaran meureun gagah kieu. Aku teh ulin mah. Ih, bener. Geus kasep balik ka mana tuh Ucup? Ngahaja we bari ameng ka Neng. Nah, mah ka Neng. Atuh ngiring mah. Ih, Atuh Neng, arek mah. Mah abi bade ti payun. sok mangga Ucup bade ti payun mah. Neng mah nuju bebenah geus dicarekan ku emak. Oh nya atuh. Cicen tadi nganterin Teh Ayu loh. Cantik banget. Teh Ayu mana? Ke rumah Wadoi. Kan kan kasih wafer. Teh Ayunya cantik. Cantik. Kayak siapa cantiknya? Hah? Ya Allah, udah keriting beres nih can itu teh bebenah teh. Kedua nu puguh mah. Ke aing ke pokona mah boga dulur model kitu mah di ka mana ge ku aing mah poho pokona mah watakan mah Aduh. Doai. siapa ka panon tuh goblok panggil ini tamatan dewe saya di mana tuh tatung Doai. gombang ke sama Ayon teh doa yang gele-gele, mana masih cinta lain ka urang? ih sudah najis aing kudu bawa ka we kitu jika nahaun ki udang dante sama ini dan APG ih geuleuh aing boga 10 aing kitu mah ih Dia heula si teh. naon sateuh Urang arek ngomong ka maneh. baru jieu Dia heula. so kakaitan ade jeung aing mah Ulah kitu atuh maneh teh. mung geuleuh aing geuleuh Doai, tega kamu doa ke aku. Iya aing geus potong jeung ieu poe ieu aing sial-sial teuing aya nu nyaba mawa jeruk Bali papangi jeung mantan buluk lu kumaha aing hirup teh aduh sial ya poe sial ya aing Ayah Haji Doi. Aku diajakan gelut mah Haji Doi. Bebeknya yang ulin, Neng Mel pujan hati aing. Apa nama? Paji. Rel ka mana mah geus keun kitu anak muda di lemur ulin atuh goblok sia mah alot nya Lain Pak Haji. ABG hayang ulin mah. Aik ngajakan si Neng Mel ngan ditolak. Kumaha Pak Haji tah? aing tuh siapa nanya ke dewek lagi keur lieur goblok sama geus teh laki
Emangnya tuh bisa ngajakan awewe, siapa dah duit tuh. Kamu hayang kabawa awewe pakai duit atuh sama tuh yang modal ngomong itu mah daekeun jajanan ka awewe mah sama. Itu mah daekeun teu make duit mah, mau motor. Tuh KJP loba anu ulin dalibur keneh ayeuna mah. Ah bener oge nih Pak Haji. Dipikir-pikir mah. Boga teh kerasa duit. Boga, duitnya boga. Beak ke motor. Ampun aing mah motor diurus-urus goblok. Duit mah beakeun kana ulin yang kana motor cenah. Ampun. Ah teuing lah Pak Haji lah. Bodoh amat lah hirup mah. Ieu we geus. Pak Haji kenal atuh ngalaman di dieu. Bungkus sama aing keur lieur seteu teh. Apes ku ieu mah teh. Geus aya nu nyaba mau jeruk tali jeung dewe. Papanya jeung mantan. Aing mantan bulu di leuh mun gelis mah aing daek. Geus kitu geus botan pusing aing pokon poe na malah. Nah teuing lah Pak Haji lah. Molor ini Malah malah. kayak itu ngulur sih lah, mau di dia liar aing tuh lah. Sudah Pak Haji. Anjing, Well. jauh mantau. Teuing lah hirup teh kieu-kieu teuing. Papanya jeung jelema anu bener aing kudu ka mana. Siti aing jadi inget ka mana. Aduh, aing kudu molor di saung ieu mah jeung